Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Yan Brian Channel. Dina waktos ayeuna sim kuring bade ngupload hiji video nyaeta salah sawios video kenang-kenangan ti almarhumah Pun Biang nalika anjeunna masih kana jumeneng. Anjeunna kantos diperjuangkeun ku sadayana keluarga terutami ku para putra-putrina, para putu-putu sadayananya. Sadayana keluarga kumpul diskusi supados Pun Biang tiasa diinpus sapertos kieu. Kumargi sadayana keluarga miharep Pun Biang tiasa damang deui sapertos bihara-bihari deui. Tapi takdir teu tiasa dipungkir Pun Biang cunduk kana waktosna dipundut ku Nu Maha Kawasa. Iya wanyan. Kade CFC ulah tepikeun ka kosong gitu. Ya makan pusat-pusat isian. Kan ke bisi nuju ieu teh ka CF-an. Ulah tepikeun ka saat ieu. Cicing tong makanan kewe. Kupingkeun we tingalikeun we. Ieu teh ulah tepikeun ka saat kieu. Sabab upami saat kieu asup udara ka ieu. Bila mana ke digentos kuno enggal nya terus we diasupkeun tah langsung diacarakan ieu teh udara teh terus asup ka dieu teh kenging eta mata ku ayahna mohon dina ieu na kedahayaan jadi ieu sakadikeun teh namanya we digentos nyi sabab teu aya nu ngajaga petugasna gitu. Anggo sabab ieu kaayaan darurat nya ieu tiasa dida puskesmas Gunung Halupa tutup teu tiasa nampi perawatan teu tiasa lamun bade ge ka Cililin eta keur disebut lamun positif misalna anu positif teh atos moal aya nu bisa nungguan Hawi deui ya. Hawi deui. Tidak kemana langsung itu. Gitu. Aya dua lubang ya mana tapi tekenging dikieuskeun ye Pada ditangtungkeun ya lamun dikieuskeun anger engke udarana teh lebat deui gitu nya lamun ditangtungkeun teh udarana teh ka dieu deui ya atos jadi misalnya tadi dicabut simpen nyanak nu enggal cepengna kieu we tuh ya di kieu langsung we tuh bebaskeun we ya tang teh caina teh sakieu kedah anger we sakieu aya jama ieu lampu neng Allah atas teh kenging kosong model tadi ya langsung we babetkeun deui gitu tah. Itu bapak piliun. punya asap terus kagok sampai sekarang di burung gemuk kudu karek mentis Oli itu kalau nggak ada apa-apa pun merasa juga gampang bentilnya hiji tiga hiji ada sinyanyian mah jauhkeun